warisan apa jangka urang nu wajib dipusti direka didama-dama jimat maripi Kersa pangeran Soloyo Oyo wayang usiku dalang jami hirup Bapak Haji Ibrahim Karena papas ten narima tawis
barang sifatna jami mi banda apes jeung jaya mi banda apes jeung jaya Kariring umatak nyaring halang umatak udang kairing dalam pepeli rek medar carita layang gentur kang tinutur gentar kang sinarita doh iya ngawiosaken kawontenan pangreurehanana Arjuna di hiji tempat walah iya anu katsana kapusir daya Madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta kan tenang aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat leres disalebakeunana balong tur pare keur hejong ngemploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana doh eta hiris sing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung iya ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamit disebat remei ku teureuyieun loba ku alaeun doh iya watek wantos nagara Amarta nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santos sakerta jeung laharja doh iya sepi paling towong rampong nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna leres dipalih tongohna kadu picung ku panangka nyaeta pangreurehanana Adipati Arjuna anu kaleresan ngahaturanan lingih Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala doh iya tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati watek wantos Arjuna dudu wong samanea iya mangnu satru sing madu trahing kusumah titising andanawi trahing dewa kamanusan walah leres hiji satria pinilih tanding para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesau budak era dengan mika dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawios siswa Resi Kombayana doh dijajar Sokalima iya tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas tina didikan rohani kalayan jasmani rohani kalayan jasmani iya saur nira
Ana panjang sinenggi Eya sinenggi sabda Ana panjang sinenggi sabda wala bakti dening asih ya ya karasih orang katara Anjrah ingkang puspita arum kaseliri ing samiran namri kaseliri samiran Anjrah ingkang puspita arum kaseliri ing samiran namri kaselirik samirana sekar gadung kongas gandane ya kongas gandanyo mawe laras tresnaning griya di hiji tempat pangreurehan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kalarasan ngahaturanan lingih Semar Astra Jinggadawala sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajri ningali pamora sang adipati unirahangan dikaleui kedeh atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa Kakang Badranaya kaharep diukna Kang oge Astra Jinggadawala aduh aya anakmu nampi rebunuhun laksa ketika bingahan karena naon rupika pembagi kalayan atuh unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem ka kunyuk panjenenganu ditarima Kang kalihna teh eta atuh hapunten jisim abdi tina sagala rupiah kalepatan ageng sumawon tenalit
kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana naon kaulan pangarsan heula antos ka oh mangga ci abdi ge ngahaturkeun semah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan jaka tingkir diterima dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu bulan mangga aya pikir saeunaon oh kieu Kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajeroning kaula ngajalankeun kawajiban sami kaduana ti eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula laras katiluna kaula sakaligus salaku ais pangampih di daerah Madukara di wewengkon Madukara nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar ka Astrajingga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupaha pamaksudan kaula jeung nagara kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelemut diakod-akod ti zaman bolon diongkled-ongkled ti lelemet tong boro kaula Kangjeng Rama aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge Astrajingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sarereang nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang lempang paribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santos sakertala harja ieu teh hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi ulah alalajrih teuing hari Kangge abdi mana parantos janten kawajiban salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan negara sareng bangsa bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuha sakitu kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokkeun pisan ulah komo deui dina waktu sayeuna ku seueurna kajahatan ulah sumuhun nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe kadina oge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu saeuna teh kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur
eta keuseunan anu cing beledu gas tabung gas sumuhun kumaha eta teh di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureud engang teh lain gas kaseureud engang mah gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureud engang ongko cerita kemana eta teh seueur tabung gas anu palsu anu palsu enggak bocor teh enggak bocor kulan eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya jadi jeung kasempetan dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we nu mawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun negara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kemiskinan panglobana wayana tingkat pangmiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang ai di negara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can anggeus di belah kaler bledag belah wetan can anggeus di omean belah wetan geusing carorowok belah kulon geger belah kaler can sagala rupa urusan can anggeus-anggeus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum ta ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa amin ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogiikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun da geus jadi kewajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saja nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua
eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Grepek tempo. Tete alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh. Pakai para buat Nya. Beda murid Jaka Tingkir. Lumayan gitu. Lumayan Gitu. Mudah-mudahan ya cuklan. Tangtuna oge da urang mah beda jeung sato. Sean sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aja lemah mah sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup bener teh kumatak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten los ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan los ka kuburan di bulan saneng-neng keung ye keung ai muringkang tapi cepotong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula tapi engke mah dipayuneun anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam mudah-mudahan cing ka sawarga agan memargi agan masoleh bagur soleh upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah amin mugi-mugi we agan ka sawarga muga-muga we agan macing ka sawarga mudah-mudahan jang mudah-mudahan kitu kulan tah kitu Kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu maha agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunnan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh mangkaning sababaraha kali teteh sababaraha balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan amin muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana amin amin lan lir pendra ieu ge barang nuju raos aya dina obrolan
di pangreurehan Arjuna sapraptane punana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pi hujaneun gitu tapi dah Sijang aya naon pindah ke desling syur tong cocorowokan teuing sia duluan malam siang deui Sampurasun rampes punten mangga Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naonnya ayeuna tiuk teh ulah picilakaeun ngagebros ulah cilaka ku pamolak sorangan leret yang hormati wae net yang korban asa tiuk-tiuk hormat jauh geuningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa Sampurasun rampes ujang bangsa naon lieu Allah mun sagede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jiga urang Kamerun Wilujeng Sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieu nya leres endah kabina-bina ieu patempatan semuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos kaget kunirahan ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget konirakan ningali kaget konera ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirakan ningali dedayo ingkang sampun prapta wis kena dihin pinasti karsayang wis kena dihin pinasti karsayang Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapalaputra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payunana denawa bagea sadatangna sampean aya naon teh nyaeuin ti corona teh mesin jahit aya eta teh AC
Asli bisa jadi sugan dewek mesin cuci ulah diheureuyang kade sing hati-hati dulu karena reung aing teh teh ulah diheureuyang sing nyeduhan tong diheureuyang kumaha mun nyiwit nya lain bisa ngalenak we kana ngaran kaula nya ngaran kaula teh Nur Geni kala Nur Geni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing ti nagara naon kaula ti nagara jin bangsa jin dulu onyong paingan karang sok gigi atuh mun pesen Batu Ali kaitu nya ini sok keluarkeun Batu Ali jin mulai Batu Ali batu baterai mun kitu kata batu bensin kaula teh kalungguhan teh patih nagara ti nagara Guha Sela Bintara Raja Anjeun saha nu gumanti aji di negara nugumanti aji di negara kaula Raja kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nun nah kawas nu atau papanggih jeung bapak teh buah boga hutang bapak kaos baraya we atawa bogoheun meureun ai eta anu tukang saha abdi lah moal iya abdi teh geus kasohor saha sia teh Dede Yusuf ai eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa kula aya naon kieu salaresna mah kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna kautus ku raja duta ieu duta utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di negara kaula teh salaresna keur katarajang rupa-rupa wabah musibah panyakit anu kena na karaya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui anu turu wisen
anu tampak kemauan segala anu bisu teh cager tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ayo berikan cina penyakit ulah tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna biasa diukuran eta teh akibatina teu areling meureunana penyeunana bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh korupsi ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemeureunana tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu ya alam itu tidak mau bersahabat tak itu ya jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton nah sakarareung teuing lain penasa sing paru ringkak dunya teh wah ai pek teh ku cepot banting sia aing ngomong teh ka mana karep palias kitu juri kah lain kawas lumung we boga lanceuk ya gitu ya teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna mimitina estungtungna Supri lain Dorna lain jauh atuh ieu mah mimitina S tungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh teh mah atuh tong disarua jeung umat bedegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar uluh ya astagfirullahaladzim sabar Pak tenang Pak sabar paingan keung wae kita tadi dek teh jang paingan buat teh loyo ketinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh disajajarkeun jeung ento tenang sajana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya yang kumaha dewe cicing sarwakeun deuk ayam tulang kakak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato eta sem kubueun dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani mending dongkot teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung atanapi digentosannya atuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan kitu wae didodet ku aing gitu suwer aing mah eta sih karbut barisan kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun
nuhun agan jadi tongboro hingga wujudna buuk salamar nagi moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli atawa di gram gitu sabaraha sagramna Semar berlian udah itu tamaga udah mas ngora tongboro hingga dibeli tongboro hingga dipentas sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenahan nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh pati jiwaraga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria pratosan ti pamimpin hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lainnya jadi bangsat pamimpin teh lobana peranjang kokod lobana mah peranjang kokod astina ulah ditulutan jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang rakyat teh dijual kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg oh jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk matak musibah wae ge kitu oh jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pikiran pati agan ulah agan sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu pamimpin nu bener bener pamimpin anu iman nya pamimpin anu iman anu nyaka rakyatna atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah percaya nya ai teh kitu mah panahna terah ningrat gunung enek mah turunan ningrat bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapakulanang koe lanang ya pada lenang ieu dah sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko Pigalapati di mana tempat anu lega di Lebak aya lapang urang didinya oko Pigalapati wow bener diantos atuh sok tungguan bener urang dieu nya anak rakyat aduh aya anak kiran asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko Pigalapati nu sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko Pigalapati wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah
kaula busurnya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya ya Ais abdi teh tileutik di akod-akod di zaman bolon abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa benar ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak wajib tega lara tega pati Pak doana we sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus ai melaan bapa mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh ayo alus eta hatena akang ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganana gede kanyaan mah kan jadi tenang bae ulah teh sangka aya kitu teh mah sami abdi ge Pak teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa anu parantos ngagedekeun abdi salam baktos ka mak bilih abdi paeh di pangperangan muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa dihampura jang ayana Amuing ujang jurig di mana ieu teh ngancam pati ka dewek iana hei wala dia balad hot buta anu geus dijangjikeun tadi di mana kacandir bangban aing minta tulung minta dararatang minta supaya eta si Arjuna si Astaji ngadawala kapung wakul buaya balap ayo kumpul lawa kara rumpul di eta tempat dararatang jolorat leret teman-teman my friend and my brother everybody come here come on please Allah
minang ki gagal Iya, kulo. What happened? Diuk heula lanan. Hah? Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy pirahanan jelema tiluan lah. Pira tiluan itu kan sakaremel mah. Naon diuk gerakan naon kasumanap kabarung ka ujung daya sumanap urang berjuang wanita korban jiwa Pak Asal Aya naon? Lanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Pan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Matak teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing ge Islam. Biasa di lempeng lah bener teh. Nya. Nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Apa Hindun? Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak budak teman. Hah?
lain isnet Islam nyaho aing oge da tibana coge Islam ya komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa heuh nyaho ka Masjidil Aqsa Bregong salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha heuh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha heuh nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama hah sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nyaeta mapag siap sasi Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah sia teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja lain tatakolan nah diuk sia diuk sini yang Allah jeung aing ha diuk maneh diuk di dieu entong loba omong ha diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah teu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber tapi bener leuwih bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamung atuh geus apa da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge baik maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama we asa dilalempeng denawa samia merbayaksa denerah kingkang merbayaksa nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun oh di nararaga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambung na teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim
nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing saya disebut Sarman eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola ke dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam nyaho his Nabi Adam lain Adam geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada bapak para rugu dakwah teh ongko dek memperingati Isra Mi'raj tapi ngadon kalalabur geuning mustamina ayo pasukan ayo ya anu ngaran Arjuna memang kaula dek dibikeun moal anu ngaran Semar Bandar Nangka tibatan masrahkeun kaula leuwih hade ajaling pati bener iya tega larat tega pati geus buleud kaula ayo sia dek kumaha ayo sia lesotkeun denawa naon lesotkeun aing wah we ayo sia usik dunungan dialungkan jangan tuh teh Panyar talelo mawa
ngapar pusaka Gusti kinasti tersayang kena tikin pinasti tersayang denawa dicasar bolangkeun ku aing walah agan nuhun agan salamet dawala pidoa ti maneh sumuhun nuhun kulan boro hariwang dasar satria pinilih bade urang sasar ti corona tadenawa anu bieu boro rek dibajeg ku abdi na teh aling bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu panah saya kulan saya mah jeung Lurah teret atuh bisi nojos kana soca alah ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak kan naon ngiring nemak boga panahna lah panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad bukan di asal ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal daya itu masih di Afrika ada iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India iya di Bogor ka kidul iya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru aling cicing harapan saudara janji ngaganggu anu ngaran Semar Badranaya hancurkeun wae Naon
kasasar kan pilih kesabat di korot eta akang moduh lepas pisan awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu pugu senjata akang mah kade tembak aing lah senjata akang mah tetep aya rana haling duala haling siapa naon ri akang ongkoh nyumput ekaeun tuh dengan tukangan kai irungna nolol dapanya lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naon nya modar siapa goblok je euy eueuh bensinana dununganana geus beunang mah kabeh beunang wae mah cengalikeun bisa jadi teteh wah sakarat teteh Sapira den geuningan teu sapira sia kupana mah mopes teu sapiring geuning euy dipincu sapira maruka ulah ilaha eta dunungan nuju di kolot dekat-dekat tinggal mana we teh sanes dunungan ulah ari bapak maneh lah bapak maneh nyumput ulah nyumput hebatnya teh makan abdi nakusahakeunana ku abdi tingali heula panahna panahna tingali heula sidik-sidik panah dunungan jeung nu akang beda ucir udah jauh dunungan mah lemes nya nu agan geuning ieu mah ada mah paling di Allah kan dunungan nu akang oh rai nu dewe ka mana nya euy kaget teh ka euy moal babas ka Jakarta kan geuning kabinti kan baca dia tas senjata lain naon eta aden are-are we nu boga mana canak pendangkeun aden sakitu deukeut kaliwah kacuek nu boga ieu geuning gede alah
Dawala. Dulu. Wah. Dawala. Wah. Jauh ya. Loh. Wah. Alah. Tolong. Duaan tahu. Duaan kenapa? Lumayan.